Nguping hiji cariosan zaman baheula kajadianana nya. Hayu urang pedar eta carita malah mandar aya mangpaatna pikeun urang. Dina hiji poe kocapkeun da ngadongeng ieu mah ngaranna pasti kitu lain dongeng mah. Bo, laras teu? Nya. Kocapkeun aya hiji jalma anu angkat ka pasar. Rek naon Bu ilaharna ka pasar? Rek balanja cek urang. Nya. Rek dagang teras naon deui? Oh seur kaperyogi kan. Tapi eta mah beda jalma teh. Nya. Sadugina ka pasar eta jalma di pasar nyieun kariweuhan. Nya, nyieun kariweuhan. Kumaha riweuhna? Moal kabayang lah. Nya. Eta jalma cacarita ka satiap tukang dagang. Ka satiap tukang dagang. Bahasana kieu lah. Nya. Ari marane kacidari puhna. Kudu dagang di dieu. Nah kitu. Nyebutna teh kanu keur dagang teh nyebutkeun kacidari ripuhna. Reupeting eta wa. Brai beurang kudu mangkat, reupeting kudu balik cek eta kanu cek eta jalma ka jalma nu keur dagang di pasar. Nya. Tuh batur mah di masjid. Keur naon di masjid? Keribut marebutkeun warisan. Ya, atawa kerebut marebutkeun sembako bantuan ti Kanjeng Nabi sebutkeun wae nya meunang warisan ti Kanjeng Nabi cik kira-kira mun pami urang ngadangu kitu rek nyampeurkeun moal ka masjid nu keur ribut dibagi warisan. Pira aku moal. Heuh pandajang sarere ya. Nya. Oh. Ya. Keribut cenah cek eta jalma teh. Geus tong capek-capek. Nya. Heupan dicaritakeunna warisan ti Kanjeng Nabi. Ari Kanjeng Nabi teh bapana umat. Mau meulaan Bapak umat saha nu teu kabita ngadenge dibagi warisan. Nya atuh eta jalma sapasar ting biribit. Nya. Ting biribit muru ka masjid nu dicaritakeun yen loba jalma keur parebut warisanna Nabi. Kira-kira nu pernah ka ditu. Nya. Masjid anu pangdeuketna masjid naon? Lamun upami ieu kajadianna di Madinah nya meureun Masjid Nabawi. Upami ieu kajadianna di Mekah nya Masjidil Haram. Nya eta jalma ting biribit paheula-heula aya nu boga onta naek onta aing pangheulana yeuh bakal meunang panggedena lumpat muru ka eta masjid ngan begitu barang hol ka masjid sabagian jalma di jero masjid teh teu riweuh nya henteu ribut nguruskeun warisan tapi begitu lebet ka masjid jalma sapasar nya nu di kaget nya nu di masjidna kaget ieu jalma sisiranieun naon sisinarieun asup ka masjid di masjid aya nu keur salat ya. Di masjid aya anu keur zikir. Aya nu keur maos sholawat, laun maos sholawat. Aya anu nuju maos Quran.
aya anu keur diajar agama di masjid teh hiji ge nu keur dibagi warisan kira-kira begitu ningali kitu camberut teu ditipu cenah menjaman ayeuna mah nyebutna teh lain tipu tapi hoak nya hoak lah dibagi warisan teh eta begitu lebet ka masjid ningali kaayaan kitu ngahuleng sadaya tukang dagang bari jeung camberut ngadalak moal Bu ngadalak moal ngadalak da dibobodo nya ngadalak eta jalma teh bari ngomong nyarita ka lalaki tadi mawajadna saean ya kesimu pil masjidi atau yuksamu pil masjidi mawajadna henteu manggihan kuring saean saeutik de oge yuksamu anu dibagikeun pil masjidi di jero masjid kuring teu ningali nya naon nu keur dibagikeun di masjid de hanteu gitu cek eta jalma atawa cek eta jalma loba nu sapasar tadi kuring teu ningal barang nu keur dibagikeun di jero masjid eta jalma anu tadi ngaririweuh di pasar teh ngajawab tenang wae nya teu galideur dikoroyok nya teu galideur dikoroyok nyarita bari gumujeng nyarita bari imut ngirut apa imut ngirut nu kumaha Bu ada centil ya pakola mangka nyarios eta jalma lahum ka jalma sapasar jalma sapasar loban teh jalma sapasar nya eta ditaros wa mawajatum naon anu ditingali ku anjeun atawa naon anu kapanggih ku aranjeun di jero masjid maka urang jalma sapasar tadi ngajawab kabeh bari jeung medenghel lamun cek bahasa Betawi mah gondok cenah ya kitu dibobodo Qalu nyarios maranehanana jalma sapasar tadi wajadnan nas nya manggihan kuring di jero masjid teh manusa mabayena musolli atawa di antarana teh aya nu keur salat aya anu keur zikir aya anu keur diajar ya eta jalma nyarios deui ka jalma sapasar bari jeung mesem nya zalika mirasun nabi sallallahu alaihi wa alaihi salam ta eta teh warisan ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya teu kabita ya disebut teh gitu nya teu kabita ku warisan ti Kanjeng Nabi nya naon warisanna teh ibadah ya salian ti ibadahnya zikir salian ti zikir teh nya diajar maksud eta jalma urang ulah dongjonan neangan raja kaya sampeikeun ka poho beurang poho peuting